Nah, gitu aya simpenan, duit simpenan gitu jeung ucap nikah gitu. Oh, dana. Dana gitu. Gaduh teu. Tenang, jaminan nama nyawa ieu jeung maneh gawe lah. Presta anjing. Kunaon ya Allah, hirup ucak nya kieu teuing, loba ujian kieu ya Allah. Munurkeuna maju oge keuna. Jalur ka kulon diseureut tumila, jalur ka kidul disangka bangsat kalapa. Ari red ka tebeh kaleri Jakarta ngarung gunung, ari red kawetan Gunung Gede ciga nu ngajakan balik. Baik kapieun kieu ya Allah. Amin. Bro, sigana anu salah siapa ieu? Ayeuna kitu ki. Urang bieu ngadenge maneh ngadoa, nah bet jadi gunung gedean. Nah, iya, mana orang Jawa Barat, Lin? Bro, naon gitu? Nah, ada Gunung Gede, di mana? Jawa Barat, bro. Nah, berarti benar kan? Naon bener itu, bro? Geus we lah nama berhubung ayeuna ucok, sok ditarik kawin ku kabogo ucok. Ongki daek teu ayeuna mantan ucok. Mantuan naon, Cok? Mantuan sugan we gitu aya simpenan, duit simpenan gitu jeung ucok nikah gitu. Oh, dana. Dana gitu. Gaduh teu. Tenang, jaminan nama nyawa ieu jeung maneh gawe lah. Ih, teu hararayang. Ongke ge bukan nyawa hiji geus teka urus, pemeli dua meureun kumaha marabanana. Eta diski bantuan. Keur butuh ieu teh kasadi, kudu minta tulung. Maknya ongke arek jahat itu ka ieu. Bisa tuh bantuan. Atuh dah, Cok. Ongke teh teh geus teu boga duit, Cok. Coba itu di gunung tuh. Tanah 15 hektar anu ngagotong teh. Saha? Oke, anu gotong kitu kunaon eta teh? Teuing pugucok rungkat selebe udah pokokna mah namanya ongki teh geus jatuh miskin sep nya eta aduh. Ya Allah. Aduh, I'm sorry to hear that. Urang teu apal. Maneh keur kayana kitu, hampura we. Boro mah urang teh geus teh nyokot jarcok jeung kopi hideung. Hanyakal pokoknya mah aripek arek kieu jadi nama hanyakal sumpah lagi. Ucok kamu mah teman aku yang paling badagul. Udah tahu keadaan aku teh kayak gini masih minta tolong ke akunya. Gimana ini teh? Pan urang teh teu apal kain maneh ciga kieu dat ditinggal-tinggal bebunguk maneh maningan ciga nu senang kitu ningan kumaha tuh. Geus we kieu mah. Kumaha tuh ki? Eta nyawa ucoknya. Gadekeun ka bank laku sabaraha? Lah laku 10 juta mah ieu mah. Aya BPKB-an teu? Full set, no minus. No minus mulus? Mulus no minus. Cacing jiji acan eta mah. Kumaha tah? Di nego mah nya ku bank euy. Lah, paling nego oge 500 200-an mah loba lah. Kumaha tah ayeuna? BTW ari kira eta ngaganikeun nyawana ka Bang? Ayeuna ge hayu lah mumpun can dijemput malaikat Ijroil. Kira-kira meunang lah eta urang komisi ka ditu nganterkeun nyawa maneh ka Bang. Atuh pasti tenang we meunang lah, meunang 2,5% mah. Geus lah tuh mah urang berangkat lah, tong dilila-lila lah. Hayu lah gaskeun we. Hayu. Ucok. Tidak kusangka kamu mau secepat itu. Padahal komisi nu kamari can kabayar nu 2,5% teh ya. Pokokna mulun kapangi. Hutang dibayar nyawa. Ya Allah, kunaon nasib ucok kieu teuing. Hanyakal da bareto ngiridik ke nyawa. Duit teu meunang kalau ka nyawa nu ngalayang.